daging di basuhan besti ieu teh tinggal kuat melimpah ruah kieu tinggal daging natenya tak ieu urang aya di Aljabar bestinya ieu kakara manggihan ieu urang tempat ngabaso tapi outdoor kieu bestinya jadi angin sepoi-sepoi teh menghembus ke dalam tubuh gitu besti moal hareuda ngabaso teh ieu mah jadi ngabasona ngeunaheun ieu teh teu kudu nungguan di ladangan ku si mamangna pokona mah ieu teh nyokotan sorangan besti alias prasmanan nya basona rupa-rupa aya baso anu hargana 20.000 tapi full daging besti geus kitu teh nya hargana mulai ti 3.000-an hungkul anu paling murahnya jadi ngabasona disesuaikan jeung dompet rek meuli 10.000 ge di ladangan di dia mah besti appetizerna ieu make baso goreng besti dicocolkeun kana saos asam manis teh aduh pokona mah lezatnya tah ieu ngaranna baso surprise ceuk urang mah karena pas dibeulah teh besti dagingna teh melimpah ruahnya tah lamun urang ngabaso di dieu ceuk urang mah ngeunah ngatengan haseum lada cukup dibere sambel jeung cuka hungkul besti eta teh geus endolita Bambang Suganda kuah napas kalduna berasa pokona mah di dieu mah Luis Fernando ludes habis sisa jando besti dahareuna ngeunah anginna sepoi-sepoi pemandangan hamparan sawah besti aduh pokona namanya nikmat mana lagi yang kau dustakan cenah bewara kangge ibu-ibu geng murah gulu bitis anu sok kangge dress code sareng kacamata hideung di haturanan lingi ieu teh di Baso Mang Tatangnya alamatna aya di parkiran Aljabar bestinya ulah hilap Baso Mang Tatang